Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Satu tas rengse barang daharna Ratu Arum asup ka kamarna teu ngareret ka Amu Esin anu baketut kawas tutut. Samangsa Ratu Arum asup ka kamarna Amu Esin culang cileung kawas heulang sieun kasorohakaneun. Ancak pipiti anu salakina dihilikeun ku Amu Esin. Dekul Amu Esin ngahanca-ancak anu dieusi lauk jeung daging. Daharna segutna keranan kawas kokoro manggih mulut tekuhan teu lantaran daharna rusuh meureunannya da alas salakina cucuk lauk meleg dina ti korona. Amu Esin gentak nginum tapi geus beak 3 gelas cucuk lauk anger ngageregel dina genggerongna. Amu Esin ngepeul sangu sagede peureup teu sirikna disamualkeun kana bahamna. Najan geus beak 4 kepeulan tapi cucuk anger meleg keneh Amu Esin burial buncelik nahan ka nyeri dina jero ti korona. Antukna mah Amu Esin ngagerewek nyalukan Ratu Arum. Panon Amu Esin juu ku cimata nahan ka nyeri. Nyai, tulungan ambo. Cek Amu Esin mimiti tagiwur. Ngadenge Amu Esin nyalukan bari menta tulung teh Ratu Arum geuwat norojol ti jero. Kunaon ambo? Cek Ratu Arum ngerasa reuas ningali Amu Esin burial buncelik. Amu kabeureuyan? Temal Amu Esin reng hapranyu. Leungeun Ratu Arum gentak ngusapan beheung Amu Esin. Ku pangawasana Ratu Arum cucuk ngadadak leungit tina ti koro Amu Esin. Amu Esin ngalempreh asa reuas kareureuhnakeun. Amu masuk bedegong saur abdi tadi ge teu kengeng nuang lauk margi cucukna rarungsep. Okna Ratu Arum geugeuy ka Amu Esin. Ieu nyai laukna luncat kana alas ambo. Temal Amu Esin beungeutna nyeak beureum ka isinan pacarkeun laukna luncat. Ratu Arum teu nemalan ukur nyerengeh seuri terus ngaleos deui ka kamarna. Di kamarna Ratu Arum muka surat ti Raden Inggi terus bae dibaca surat teh imeut pisan. Eusi surat unina kieu. Kahatur nu geulis Nyi Mimi. Salam baktos sakumaha paniatan waktos harita kedal 4 dinten ti wangkit ieu serat didamel.
engkang bade ngeresakeun ngabujengan ka bumi Nyai. Mugi aya waktos kanggo urang tepang sok sanaos paripaosna mung sajorela. Engkang teu boleh didodoho ku kasono, dikungkung ku rasa kamelang. Engkang kapahung lelemutan katalimbeng mamaras rasa ku salira Nyai. Bongan lindat soca Nyai matak dibelat, imut nu geulis kareueut matak ngirut, matak owah mun seuk teu laksana kapidurian, matak edan pamibolai ngahiji sareng nu lenjang. Daun malak di luhur kandang, daun saga dina ayakan, najan raga ayeuna paanggang, mugi jaga cing tinekanan, nu ngantos waleran inggi harjana. Ratu Arum bulak-balik macaan surat ti Raden Inggi, najan hantem di ilo oge. Ratu Arum teu ngartieun kana maksud Raden Inggi, sabab Ratu Arum moal surti, moal apal kana rasa katresna. Inyana can pernah ngarasa kataji ku lalaki. Najan Ratu Arum jin nu kawentar miboga kasakten luhung, tapi keukeuh eleh jajaten ku manusa mah. Lain eleh samangsa bitotama sumawona palastra ku pangawasa, tapi eleh kusir sajati nu ayana ukur di manusa. Sabab mulyana manusa lain ku jirim raga badagna, margi sadayana makhluk diciptakeun ku Allah dina wujud nu pangsaena. Mulyana manusa ku kajembaran akalna, pikir manunggaling rasa, sakehing rasa gumulung dina apalna nu sampurna. Nu antukna mah Ratu Arum ku pangawasana malesan surat ti Raden Inggi, surat balesan ti Ratu Arum unina kieu. Salam baktos oge, 100 katampi dinyi iting, kitu deui ancakna sami tos katampi. Ancak ku abdi 2, ku nyi iting hiji teras ku si abah sareng ambu hiji sewa. Upami ka dieu wayahna nyanak ancakna 10, mung laukna kedanu ararageung. Margi si ambu kabeureuyan dugi ka ohek-ohekan, dugi ka burial buncelik. Daging muningna liat kene, awatos ka si abah, waosna tos ompong sawareh sareng karehol. Daging muningna kedah lami di kulubna ngarahipu. Abdi ge sami sok didodoho ku si Caci. Nanaroskeun rak suka, teu sirikna unggal usik capetang hoyong gerak gentos acukna. Upami engkang kaedanan, kedah engal tatama kanini Rakel. Kitu pisan anu kaalaman ku si Caci. Kaedanan ku pamaget margi diurejit pangirut. Berkah ayeuna tos walagri gawas bihari. Perkawis daun malak mah kirang kalandep kumargi keset. Bami ayah mah lalap rumah sapertos bagelis, sintrong, jombang atanapi pucuk leuncah ayam. Mangga baik cana ka dieu. Abdi tos lami nguneur ka kebon. Mung sakitu ti abdi nu ngantosan nyimimi ku ni Esin. Surat gancang ditilepan ku Ratu Arum, ari kertas jeung amplop nama angger keneh anu ti Raden Inggi, ngan eusina dirobah ku Ratu Arum. Ku pangawasana Ratu Arum, surat geus ngaleungit ti dinya dikirim ka bumi Juragan Danu. Lain teu hayang langsung dikirim ka bumi Raden Inggi nu aya di Kademangan Cihoe, tapi bisi jadi matak nyurigakeun. Lamun dikirim ka bumi Juragan Danu mah aya selang waktu teu langsung katarima ku jinisna. Dina wanci tunggang gunung, Ratu Arum dibarengan ku Nyi Iting keur aya di imah Jang Sugih, Jang Ahmad jeung nu sejena sarua geus araya di dinya. Sanggeus karumpul sarerea mah pok bae Jang Sugih kedaling lisan. Kuring tengah haja nita kasararea kumpul di dieu heuh sabab aya perkara anu kacida pentingna nu rek ditepikeun. Nyata perkara lingkung seni ronggeng mapag balebat anu diangkir ku Bupati Raden Teja Kusuma anu inyana jeneng Bupati di Pasir Panjang. Kuring meunang beja ti Juragan Danu. Ku pentingna ieu pangangkir aya 2 kademangan anu diunur waktu pintonanana. Berkah aranjeunna ngartos sareng tumampi kana putusan Raden Teja Kusuma kaleresan bade nikahkeun putrana nyaeta Ndendra Rasulastri ka Raden Kosasih putrana Raden Taji Malela nu jeneng Bupati di Haur Koneng.
lalampahan ke Pasir Panjang kacida jauhna ieu teh meakeun waktu sapoe sapeuting kana kareta kuda. Anu jadi masalah lain ku jauhna lalampahan ke Pasir Panjang, tapi kuring teh bingung ieu teh, bingung ku papakian keur para ronggeng. Kangaranan minton di pangagung luhung atuh geus tangtu kurumi boga aje nu beda, utamana mah perkara pakaian. Ari pikeun Nyi Mimi mah kuring teh teu salempang lantaran baju Nyi Mimi mah kacida aralusna. Tah, ayeuna kuring arek tumanya ka Nyi Mimi, nati mana Nyai mese raksukan teh? Kitu ceuk Jang Sugih ngebrehkeun sagala rupana ka sararea, utamana mah ngeunaan pangangkir ti Juragan Bupati Pasir Panjang. Pian ti eta Jang Sugih oge tumanya ngeunaan baju ka Nyi Mimi. Jang Sugih boga karep arek balanja baju anu modelna sarua kawas baju bogana Nyi Mimi. Dupi waktosna irahakan, Cek Ratu Arum malik tumanya ka Jang Sugih. Ari perkara waktu nama heueuh 2 poe teh ayeuna Nyai. Walon Jang Sugih nyindekeun perkara waktuna. kahartos ku abdi Kang, perkawis raksukan masanes medit masihan wartos tempatna. Namun najan bade ngagale oge bakal seep ku waktos. Margi raksukan anu dianggo ku abdi tempat anu icalana kalintang tebih pisan. Kirang langkung nyeepkeun waktos saminggon kana kareta kuda. Gaduh sote abdi raksukan anu sarai kenging pangintun ti rerehan ambu. Kaleresan rerehan amu hiji sodagar beunghar anu seueur pakayana. Ngadangu abdi sok ngaronggeng teh rerehan amu ngaraos hawatos ka abdi. Nu antuk nama haat mang meserkeun raksukan anu sarai sareng awis pangajina. Kanggo ronggeng anu sanes mangga teh teuing angge raksukan abdi. Abdi bade masihan teu kedah digaleh. Sadayana kabaya kagungan abdi model karatonan mung benten kelit. Kitu deui perkawis sinjangna, aya sinjang rereng salaka domas, aya oge sinjang kebat lokat mala. Nengah bitis eta oge seueur kelirna. Kumaha kahoyong eta mah. Namung perkawis sigirna mah abdi bade masihan namu tungkul. Margi sigir anu sok dianggo ku abdi sanes sigir bobodohan, sanes anu dipulas emas. Namung sigir asli anu damelna tina emas. Kitu pok-pokanana Ratu Arum manehna ngaguar perkara baju anu dipakena. Ratu Arum tangtuna hiji ratu nu kumawasa, geus tangtu apaleun pisan perkara baju anu sok dipakena. Kangaranan awewe atuh teu mungguh ukur di manusa. Bangsa jin oge sarua kacida imeutna perkara baju mah. Ratu Arum ngareka carita ngarah teh jadi panyuriga batur. Sakabeh anu ngadengekeun caritaan Ratu Arum ukur carolohok teu boga panyangka lamun Ratu Arum boga dulur anu kacida beungharna. Sok komo basa ngadenge siger Ratu Arum anu dijieun tina emas asli mah. Sarerea ukur gogodeg geus kabayang ku balarea sabaraha atuh pihargaeunana. Nyi Iting oge sobatna nyaeta sobat Nyi Mimi kakarek apal harita lamun amu esin boga dulur anu jugala. Atur nuhun Nyai, teu sawios ku akang bade digaleh. Cek Jang Sugih ngarasa era lamun dibere kitu wae mah ku Ratu Arum. Teu kedah Kang, abdi tos heulawak cak bade masihan. Raksukan anu bade dipasihkeun oge sadayana wareuteuh teu acan kantos dianggo. Mung tadi teh perkawis siger mah mung saukur bade masihan nambut. Kedah ati-ati sareng tarap ti bili ica. Kitu ceuk Ratu Arum mere kacindekan ka Jang Sugih. Nuhun Nyai, pun akang kalintang bingahna ieu teh ngadangu kasauran Nyai teh. Keun ari perkawis siger mah ku akang heueuh nu nyanakna. Lamun ical teh mah duh di mana teuing waragadna kanggo ngagentosna. Cek Jang Sugih kacida bungahna. Jang Ahmad milu cumarita tah geus kadenge ku balarea lamun Nyi Mimi rek mere baju keur para ronggeng. Kuring ngahaturkeun nuhun ka Nyi Mimi nu kacida ngarojongna ka lingkung seni mapag balebat. Sakali deui hatur nuhun Nyai. Ceuk Jang Ahmad bari manggut ka Nyi Mimi. Sami-sami Kang Ahmad. Walon Ratu Arum bari imut ngagelenyuk. Ronggeng anu tiluan nyalampeurkeun ka Ratu Arum
Nuhun Nyai, acek teh asa ngimpi bakal boga kabaya karatonan jeung sinjang rereng salah kadomas. Da anu biasa make mah iwal ti putra pangagung teu menak. Sakali deui hatur nuhun Nyai. Cek Nok Cicin bari ngarangkul ka Nyi Mimi, hatena kacida bungahna dibere baju anu gede pisan pangajina teh. Sami-sami acek, tingkung seni ronggeng mapak balebat anu urang sadayana. Timimiti diwangun tuk dugi ka ayeuna. Ku alpukahna urang sadayana maksa teh ku para reng-rengan ronggeng mapak balebat. Walon Ratu Arum sarua ngarangkul ka Nok Cicin. Nyi Entat jeung Nyi Dedah oge sarua nembrakeun ka bunga hatena ka Nyi Mimi. Kek, ari kuring bakal sarua kabere kitu? Cek sinden Nyi Ratmi wehwer panuna mencrong ka Ratu Arum. Kantenan atuh acek Ratmi, sadayana ge bakal kabagean. Tema Ratu Arum bari nyerengeh seuri. Nuhun Nyai, moal teu nyeleung ta aduh, kuring make kabaya karatonan mah. Cek Ratmi wehwer deui bari nyikik seuri. Kocapkeun deui kayaan si Behom jeung baturna si Otang. Duanana keureuh di hiji pasir teu pati jauh ti lemur Nagrang. Duanana keureuh bari nganti mangsa peuting. Inditna ti lemur sampayan. Teu make jalan lemur tapi sasaling keran kanu bala. Sakapeung ngurusu kaleuweung ngarah teu panggih jeung urang lemur. Lamun kapaksa kudu asup ka pilemuran, si Behom jeung si Otang sok nyamur jadi tukang jajaluk. Si Otang leumpang ti tukang muntang kana tak-tak si Behom. Panona dipereumkeun kawas nu lolong. Marengan aya nu haat mah sok rajeun aya nu mere duit atawa kadaharan. Berkah lalampahan teh Aka. Heeh. Sajungna ti lemur sampayan nepi ka anjog dieu teh. Urang teu kungsi nyimpang ka warung keur ngeusi beuteung. Lantaran loba nu mere dahareun teu kurang oge nu haat mere duit. Cek si Otang bari ngelepus udud, panona nyerangkeun ka lebah lemur Nagrang. Oh sia, loba nu haat sote bubuhan urang jadi tukang jajaluk. Mun seug lain keur nohonan pancen mah aing mah teu sudi teuing da jadi tukang baramain. Turun aja neulon. Manya jawara jadi kawas andar-andar, mapai lemur bari nungtun bonconot. Temal si Behom beungeutna jamendut. Atuh ngaranna ge keur ngalalakon. Heutang tuna sakabeh cara kudu disorang. Lamun teu kitu, urang bakal pada nyuriga ku batur. Oh minggu sah, lain mikiran anu teu pararugus ya. Pikiran mah keur mangsa peuting deulun. Kumaha carana sangkan bisa ngiwat Nyi Mimi. Lampahan ti peuting mah teu da kacida bedana jeung mangsa beurang. Panon si Behom muncereng ka si Otang. Nya wayah urang turun ti dieu sakira wanci tengah peuting. Dina wanci kitu mah urang lemur geus talibra, paling geri-riwa nu masih keneh ngulayaban mah. Walon si Otang mere wewengan ka si Behom. Ari nyarita teh sok suaban sia, bisi katuliskeun dedemit. Dewek satuju tah kana omongan si lain. Ngan anu jadi kabingung teh eta nyaeta perkara mawana si panggalmu ih. Lamun digusur atawa dipanggul sok sieun katohian manten. Dewek teh boga pamikir samemeh dibawa lunta ka jauh, ku dewek arek dibawa heula ka ieu pasir. Di dieu ku dewek rek dikokos heula. Geus dikokos masih panggalmu ih bakal anut. Lantaran bakal minta tanggung jawab kan ka dewek. Geus kitu mah bebas arek dibawa ka mana bae oge. Kitu pokna si Behom. Nepikeun rarancang ka si Otang. Ugu bae si Otang ngerasa kaget ngadenge caritaan si Behom teh. Sabab beda pisan jeung rarancang ti samemehna. Kek. Asa teu kahar ti omongan Aka teh. Becucos kawas bujur muning. Kamari kitu, ayeuna kieu. Lamun kahayang Aka kitu mah atuh sarua jeung heueuh nepakeun taleus ateu. Ondang perkara nu bakal jadi piributeun jeung kuring. Urang sarua capena sarua ripuna tapi dina manggih kasenang Aka pangheulana. Teu bisa. Kajeun padungdung ragot tarung lah pikeun kuring mah. Geus sapuk lamun hayang kasih panggalmu kudu ngadu muncang. Penting lagi kudu ngadu muncang heula. Ayeuna robah pamadegan. Rek langsung dikokos ti heula ku Aka.
Naon teh maksudna? Cik si Otang kacida amekna kasih Behom kulantaran hayang menang sorangan. Pikir atuh ku si laing madu muncang dina kayaan puting Gustang tuh moal kadolo sia teh. Si Behom mere alasan. Kuring mah apal lain perkara ngadu muncang teu katingali tapi akal cik cilimit hayang genah sorangan. Kieu ti kuring mah lamun samangsa geus hasil nyiwat Nyimimi sarta kabawa ka dieu kari milih. Lamun milih Nyimimi duit puruh dikirayan serenkeun kabeh ulah anu nyesa. Pon kitu disabalikna lamun milih duit wayahna Nyimimi pasrahkeun ka kuring. Pek geura pikiran ku aka. Pokna si Otang mere pamilih ka baturna nyaeta si Behom. Dikitukeun ku si Otang teh si Behom ngahuleng pikirna keur nimbang-nimbang anu sakirana mata kaharti. Tapi teu lila si Behom nyarita. Di dewek yeuh ayeuna nya rek wakca saklek we ka si laing. Otang, lamun geus hasil ngiwat Nyimimi, kuring rek milih si Bangal Muih. Sakabeh duit rek dipasrahkeun kabeh ka si laing. Kari kitu mah. Eta caritaan moal bisa dirobah atawa dibalikan deui. Cek si Otang nya tujuan kana kahayangna si Behom. Sanggeus sapuk mah duanana pating goledag kana rungkun nganti wanci mangsa peuting. Kacaturkeun deui kayaan Ratu Arum. Dina wanci mengok atawa sakira jam 3 sore, Ratu Arum keur ngajorojos ngagoreng daging kotok, ngahaja nitah meuli ka Mu Esin. Daging kotok teh daging hayamnya. Sengit samara daging hayam tangkanya mua ngawun-ngawun matak ngahudang rasa lapar. Amu Esin keur ngadekul ngareno samel, ari sangu jeung lalapna geus ngajagrag. Kari ngadaguan daging kotok rengse di polahna. Ratu Arum popolahna tapisna keranan teu sieun ka petel minyak atawa ngarasa panas ku seuneu hawu anu ngabebelah. Jongjon bae ngagoreng daging hayam. Tapi nya kitu teu kaur asak sok dicokotan ku Ratu Arum. Samangsa daging hayam rengse di polahna ukur ngari setengahna deui. Nah Nyai goreng kotok teh ngari saeutik deui. Cek Amu Esin bari nengetan daging hayam tina wadah. Nyau ambu, abdi ge bingung. Wah digusur ku Kunti. Tema Ratu Arum teu euleum-euleum padu engam. Amu Esin teu ngomong deui lantaran omongan Ratu Arum masuk meneran. Kabuktian manehna kabeureuyan ku cucuk lauk sok padahal geus dicaram ku anakna. Ari Kunti cacih sok sanajan teu kaciri ku panon lahir, tapi manehna keur aya di dinya si dengdang dina tangkal buah. Basa Ratu Arum ngomong teh kadengieun pisan ku Kunti cacih. Teuing Kanjeng Ratu mah pajar uing nu ngagusur daging kotok. Rajeun harita kinawaran ukur babajekna. Nepi ka meleber kieu sengit daging kotok. Matak ngurilit karena peucit. Keun mangke peuting uing rek menta ka Kanjeng Ratu. Bosen hantem ngadahar wae cangkilung. Itu ceuk gerenengna Kunti cacih. Basa bahkune geus mulang ti sawahna, brak bae sarerea dalahar bangun paronyo na keranan. Ratu Arum daharna kacida segutna, mamemom kawasieun beakeun. Bahkune jeung Amu Esin ukur kabagian dua keureut sewang, lolobana mah ku Ratu Arum ukur ngarikeun huluna hungkul. Kabagiannya bahkune huluna dua ewang. Ampunya jeung Amu Esin. Euleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan, cak urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun. Mangsa datang kasampeur deui. Insyaallah urang lajengkeun dina video nu salajengna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.